Botol. Botol. Mana sih botol eueuhnya? Tol. Wih, gerak kapan baik koy. Cobek sih ya, Tol. Tol. Ih, ayo deh. Cek gimana, Cek? Ih, bukan yang senang sebotol lu. Emang gitu, Tang. Wah, kieu mah di kandang maraban embe. Ih, gua yang tadi ngurus didinya, Tang. Oh, di kandang nah. Maknya, Cek. Ih, iya mah. Malah para embe meureun si botol mah. Bagus ge. Lamun siapa ngisi botol bejakeun ya. Kan gelut gitu ku aing. Nah gitu, Cek. Geus lah, semua kudunya urusan aing, Tang. Masalah. Nah, di si Aceng ya. Tol, di sini ditanya si Aceng. Aya naonnya si toncot asem dengan aing. Ugu. Si bukan masalah. Nah, si Aceng. Aing tuh bener salah jeung si Aceng. Tadi yang pepanggih di jalan. Menengan sia bari marara. Cus kaban aing bae tang. Di bejaan tengah denge. Dasar buuk. Itu jalan mana? Kemudian amat. Botol. Tadi sih ya. Aduh, toncot asem maguran aing deh. Aya naonnya? Ceng, aya naon ceng guran aing? Ya, ambek sianya. Bukan merasuk kana kebonang aing. Kan kagundul kitu dauna. Ih, teu nyaho. Sen dudung be aing deui. Terus aing nu kamari asup kana kebon aing, besage. Jadi dia masih ada uang nu boga mbena ge. Heh, Aceng, lu sok nuduh. Eta fitnah, dosa. Saya nyaho henteu. Ah, bisa basi ngomong teh ya. Geus mending ngaku. Barang kayak kon diracunnya kadang-kadang Mana buktina, Ceng? waktu itu dauna sampai kegundul gitu. Emangna daun nandir bisa ngomong lamun di dahar pombe aing? Atuh Jung, tanya ku sia daun nonder aing na. Asi penasaran mah. Aceng, saya kasupan jurig naon? Manya aing kita ngobrol jeung daun nandir sia. Pan sia yang bukti meureun. Suek tah biur sia, loba teu ngadar kulub tutut. Ah, bating corek. Cungut-cungut aing soek, nu sia nu rusuh. Wuh. Tol. Masa tol? Bulak balik wae dong menu kuntul. Bulak balik kumaha? Sian poe nagarak ieu. Ih, menurut aing boga peta batin. Jadi saban lewat deket aing, pun kanyahoan. Kok belum sian lewat? Embe. Atuh lah, ngarek panggon embe, wajar bae bombe ge. Nah, itu berit gua. Orocos bae. Itu sih nyadar lu coba embe. Ari kitu mah geus pompet sabeulah toy. Barabeh teu jelas. Bisa bae sih nembal aku ya. Saya geus sarua dong ilig-iligan hulu. Bisa bae aja yang ngelirik aing mah. Gila aing dulu ge doang. Sakunaon toy? Tang. Emang aing bener gitu dong hileud. Cuma dong lain hilid si toy. Dong kadal buntung. Si botol tadi naon? Nyawa aing tang. Ditanya ku aing malah marah. Jangan si Aceng itu doang nah. Emang enak gitu jeung si Aceng. Bon dangdeurna gundul ku embe. Nyalakeun ka embe si botol. Gila aing kasih Aceng. Bawa ke bondang dan isina tilu si kibege. Padahal mah ikhlaskeun bae nya. Nyo teuing aing si Aceng ieu. Sini ka mana? Biasa tang. Kaleuweung tah. Dong beban sayang manuk buek. Matu aing manuk di nu diomong. Matang. Sapopoeana ge doang kieu pagaweana. Geus daripada kaleuweung mending bantuan si botol ayu dengan bena karunya. Gawe aing. Liburan henteu lamun kapanggih. Sia mah angot hitung-hitungan ka baturan ge. Dasar kue batok. Si botol si Atang.
Aing ngomong teh gila aing. Don motos mabok tiwun dog bae. Gila aing. Kerang atas botolnya di leuweung. Tol. Rahasia didinya. Betul. Sia deui. Nuturkeun bae di kaleuweung. Ih, bukan inangan be aing lepas, teu balik-balik. Saya mah gitu. Nanya ke aing, atuh puguh, sieun boga embena. Ah, totoy nanya nu kitu doang ge. Sia deui, boga embe teh diteran kabur bae. Heh, otoy, sanunitan kabur. Gua molos tau tur kenteng. Majeding botol, aing be molos lewat kenteng. Sia ieu meureun, boga embe teh tok di paraban. Geus gandeng otoy, ngomongna ngelirkeun aing bae. Aing ngomong jeung aing teh ya, sopan main kabur bae. Dusun. Aduh, dak. Kamana deui dengan embe? Yang ke sore. Cari kanan di mah kumain. Nah, Tol. Saya panggil bae mbak sia. Can. Ih, Aing. Sebotol. Mbak ieu teang-teang teuing. heh aceng, pakai aing ngejijina. Kunaon sih ngomong? Kalem. Geus kieu bae ge. Saya mau ka panggil mbena. Saya mau kotok putih jeung biasna besa karung kanu aing. Hah? Ih, teu ngeunah ti aing ngeunah ti sia, Ceng. Ih, sia mah. Hain ka panggil mbung eta mbek sia. Atuh hayang lah. Teu makan eta. Eta sarati aing. Saya mau kotok putih jeung biasa sakarung. Atuh aing ngadeng ka sia mah. Sarua bae ngedana, Ceng. Ih, sia mah. Di omongan teh kalah naremel bae. Ih, aing nur ka sia mah. Sarua bae aing balangsap. Sabodo yang kadinya nama. Dibere nyaho geus ku aing. Masa nyuaranya? Rusak itu. Ayo, Ayo, kerang kerang saya di dia. Panceng, siapa letak teh mau hayam? Eta sia toy. Lagi kena aing bae. Kumaha lanjut aing coplok? Tuh gampang, Ceng. Jantung saya ceplok mah, ganti bae ku jantung cau. None sena. Heh, kabina-bina amat sia toy. Takuna aing tanggal cau. Ceng, Ceng sepanggil jeung si botol. Ih, si Otoy. Wanjir. Jebak amat cili si Aceng. Si Atang nanyakeun ke si botol. Ah, salah dedengian toy. Ceng, cili siap beak itu akina. Aing nanyakeun si botol. Oh, Otang. Geus soak cili si Aceng mah, kudu disetrum. Istru mah aing hideung merendak, doang areng. Atuh mangkana jeung Ceng, boga cili teh di servis supaya ulah bolot. Dasar Aceng gero. Ah, hop krud dahar tas si Otoy. Makana Ceng boga cili teh ya, ulah bolot dia kesorangan. Si Otoy si Atang, Surabaya sareng kelek na kabeh. Cong cot.